Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Sunda kumaha damang ayeuna sim kuring nepangan deui dina acara Wangsit Siliwangi. Urang pedar deui ayeuna dina bagian anu pamungkas. Lila-lila Raja Buta ngalesotkeun tahtana jeung somahna nu balangsak sabab ketempuhan hutang jeung gadean. Budak angon geus biasa ngurus somah jeung nagara sanajan bari balangsak. Somah-somah ditarima tapi kudu make syarat, nyaeta kudu ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tur kata langsara kula kulampahna dewana teu aya daya, karuhun bingung kaduhung, sabab bakal narima hukuman tinu agung. Tetenggerna nu paling atra pe ku dia aringetkeun, budak angon bakal timbul di mana zaman geus robahna ku jalma doraka, di mana geus somah kurang sabarna, aturan tepuguh waktu, tanah geus kurang berkahna, nu ngelmu geus teu metu, awewe geus eueuh erana, lalaki jeung awewe geus sarua, jeung loba anu ngumpul-ngumpul harta, jeung kiai atawa mualim osok aradu-aduan, jeung rea-rea deui. Pe ku dia geura talung tik tilik-tilikna sing sidik, mangka hade macana ulah ku basa tapi kurasa, sabab bisi salah tincakna mawana di akhirna jaga, baca kurasa tungtik ku ati anu bersih sajati, sabab ngan kanu bersih hatena hade laku lampahna, ta'ara sirik, ta'ara hianat, siloka lakuning hirup, nu hayang nyaraho-nyaho kana kaayaan zaman. Aing teu wasa nyaritakeun siloka sabab kaburu ku wayah, jig geura arindit pek geura mari gawe ngan koma sing lantip, nya mikir sing awas, robahna zaman nu bakal datang, gunakeun akal anu sehat, aringetkeun di mana satria geus jual-jual bangsana, wong alim bela kapindo, wong cilik pada buncelik, wong edan pada kabagian, tah eta moal lila deui. Sing awas ajab tinu agung, babandulan baling kiara, bulang baling angin puyuh, ulah ngadeukeutan kayu anu gede, sumawona lamun nangkep, nyekel mah kanu leutik tapi kuat. Sing waspada je geura narindak, pek geura teangan budak angon, 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 pek geura teangan budak angon. Satria piningit Imam Mahdi anu baris manggung, Ratu Adil anu baris tandang. Wangsit Siliwangi anu diserat ku Mahesa Sancang anu
didugikeun ku Mang Encep Hendriana ti Waduk Dharma. Tah sakitu para wargi sadaya dina acara Wangsit Siliwangi bewara Eyang Prabu Siliwangi kanggo urang Sunda ngantosan satria putra Sunda anu baris manggung. Ti Mang Encep Hendriana sareng sadaya kulawargi ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.